Boleh isim fa'il. Segat mubalago. Untuk salah mah kitu tah segat penting. Ari binana Bina soheh. Salah mah. bina soheh. Terus anu nanya ya ti Kang Sadli. Mang cenah naon segatna bismillahirrahmanirrahim. Jeung tarkibanana. Gimana? Kajawab mah Insyaallah lah. asli. Cing bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi segatna naon? Segatna masdar. Masdar naon? Ihtilaf Heeh. ihtilaf kaul bisriun jeung kaul kupiun. Ari Allah. Allah paling geus kamari ku aing dijelaskeun geuning. Benar, korek 2 kali Ari eta Ar-Rahman Ar-Rahmana. Ar-Rahman. Nanya poho di non nimbal kamari teh. Poho di Isim fa'il. Segat mubalago. Untuk salah mah kitu tah segat penting. Ari binana Bina soheh. Salah mah. bina soheh. Tuluy eta Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sarua keneh. Sarua keneh jeung nu mana aya? Ini Ar-Rahmana. Berarti isim fa'il meureun. Isim fa'il. Segat mubalago. Binana bina naon? Bina soheh. Asup kana naon? Kana 5. Anjir. Santi mana eta teh euy? Ima. Ya dulu ngopi heula aing ah. Santi alpalah leun. Bisa jadi eta bener. Tuluy ayeuna bismi teh tarkibanana jadi naon? Tarkibanana jadi jar majrur. Ari Allahi. Allahi mudhof ilaih. Dari gini saja. Lumayan sih kieu sedang nih. Cing syaik. Ari Ar-Rahman naon? Ar-Rahman. Tarkibanana jadi naon? Kala Kok eta dilogatan ku Kang? Non bi teh Dilogatan ku Kang? sifat hakiki nu kahiji. Aya Ar-Rahim. Sifat hakiki nu kadua. Bismi. Iya. Bismi teh isim bil harap. Isim. Naon ciri isimna? Ciri isimna eta ya didinya B. Benar. B teh harap naon? Harap jar lin. Harap jar. Tuh ari eta naon dinding naon? Bismillah. Allahi jadi naon? Allahi jadi Eta lain tarkibanana naon deui? Harap. Lain harap. Naon nih? Allah. Isim bil harap. isim. Naon ciri isimna? Alif lam. Ari eta Non. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Isim. Naon ciri isimna? Ciri isimna eta ya kan alif lam. Ar-Rahim. Ar-Rahim sarua keneh jeung Ar-Rahman. Alif lam. Benar. Aing geus bisa ngaji gitu bunga teh karasana. Bunga. Benar. Bisa nyalamatin ka indung Bapak? Bisa. Benar. Bakal ngocor lah kamu. Ganjaran ge nya. Cukup jeung nyalamatin ka surga. Insyaallah. Anu nontonnya kade tong poho ngaji. Sok bisi anu nanya sok itu nanya deui ka aing. Bisa rek nanya sok we nanya deui ka urang. Sangaran sia teh? Abi ngaran Ucup. Sok. Abi Nirin. Jadi Ucup Nirin ya. Sok bisa rek nanya, tah kasih kaduaan, komen we di handap, bisa rek nanya naon-naon tentang ngaji, tah ka jelema ieu duaan, ulah di tempo luarna. Mama jarona. Yuk ngeuseulah yuk. Assalamualaikum. Salam.